Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fazalnahum ala katsira mimman khalaqna tafdila. Al-ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma min mauludin illa yauladu 'alal fitrah. Al-hadis. Alhamdulillah ditepangkeun deui sareng simguri Mang Cepot. Ya. Ngaturkeun nuhun. Anu parantos nyetel kana channel Kampung Cepot. Puji sareng syukur sagemblengna kagungan Allah. Urang mah ukur pujian yang pujian kagungan puji mah sadayan lu Allah. Salawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in-tabi'ina, tubuh ka urang-urang ayeuna anu masih keneh ngagem sunah-sunah Rasulna. Alhamdulillah para wargi sadayana umur urang beuki nambahan jumlahna, beuki ngurangan takaranana. Dikawit urang dikandung dina rahim ibu 8 bulan. Saur sepuh kapuhur mageningnya tina kayaan sabulan tengah heran, 2 bulan lumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan lunggang, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan mangrupa, 8 bulan sang raja panita, 8 bulan medal kadunya. Borjol eta orok keluar tina kandungan jadi indung. Nepi karamisa eta orok ceurigna reuas eta teh ningali sirah bapana aya buukan. Ari pas di jero kandungan ningali sirah bapana teh buukan reuas eta orok teh. Oh ayo ampun. Iya. Lumawi simkuring tadi dina muqaddimah. Iya. Mami mauludin ila yauladu alal fitrah. Satiap bayi anu dilahirkeun dina kaayaan suci, ya, dina kaayaan suci lir ibarat kertas bersih. Nek dijieun naon ku urang eta jabang bayi dina kaayaan suci kitu, bade diislamikeun, bade dinasranikeun, bade diyahudikeun, bade dimajusikeun. Kumaha urang sabab urang teh sasata nu jadi kolotna nya mudah-mudahan we urang kalih teh diislamikeun ya. Tapi kagogwakan eta budak nya tuluy dirawuh di pangku kudu jadi ilung bapana teh nya dirawuh di pangku. Atuh celengkeung teh ceuk maparaji atawa ceuk ibu bidan teh adanan atuh ku bapana. Bakat ku geumpeur eta bapana ningali oroh keur mah meureun anak kahiji anak pertama urang bakat ku geumpeur
jeung bangga jeung bahagia orok geus biji tina pepetengan ibu. Bakat ku geumpeur eta dititah adan ku bidan atau ku paraji. Ngadeg-deg bari adan. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Geumpeur bapana meureun. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar. Ai ku geumpeur mah jadi artikulasina ge ka laut. Adan ge teh bener. Aduh ampun ya. Iya. Lebih ka salah adan ge. Nepi tah ka ditimang budak teh dinangna dinengna dingkleng-kleng ku bapana teh atoh boga anak pertama anak lalaki. Lebih ka ditimang eta mah. Iya, sapoe dua poe lebih ka dingaranan eta budak teh. Nya budak baheula mah baralagur geuning dingaranan ku kolot teh. Nya dingaranan ku kolot teh narapel nepi ka kolot eta ngaran. Nya ngaran emeh napel we nepi ka kolot jadi emeh. Budak baheula mah napel dingaranan ku bapa teh ngaran Ibro napel we nepi ka kolot si Ibro. Masihna barudak ayeuna atuh. Sakitu aralus dina Al-Qur'an eta ngaran. Dingaranan Ibrahim ku bapana teh ku sabab geus gede eta budak teh jeung gaul jeung batur. Dina Ibrahim eta budak diganti ngaran jadi Bram. Aduh ampun ya. Ismail alus dina Quran eta nah da geus gaul teh eta Ismail teh diganti jadi Samuel. Untung teh samutut kieu. Eta Daud tina Quran ku sabab gaul beranakna geus gede diganti eta Daud jadi David. Sulaiman. Kakasih Nabi eta Sulaiman ku sabab diganti ku barudak ayeuna mah da gaul teh jadi Salmon eta Sulaiman jadi Salmon. Untung bibirna teh rada monyong seperti jika ikan salmon. Aduh tupat la ilaha illallah. Aduh ampun. Ya. Ya, lumatak ge. Urang teh kudu soleh. Ya. Jadi urang teh hayang boga turunan soleh jeung solehah teh urangna kudu soleh heula. Namun sebabna jadi 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik ku indungna jeung bapana. Jadi maksudna mah urang teh kudu ngadidik heula ti kiwari. Da uyah mah tara tes ka Jerman, tara tes ka luhur hanap. Aduh ampun ya. Jauhan Allah Subhanahu wa taala nya di Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa fa khafu alaihim. Ya hartosna kudu rempan aranjeun. Ya bisi aranjeun ninggalkeun turunan anu lemah. Marehanana ngarasa rempan yang harupan kahirupanana. Jadi urang teh hariwang ninggalkeun turunan bisi lemah bisi kagoda imanna. Ya homo zaman kiwari zaman teknologi yang canggih. Ya loba HP loba tontonan itu jeung ieu nya. Ya tah di dieu urang perlu ikhtiar supaya boga turunan anu soleh. Sebab cancang tuh bapana kiai anakna jadi santri. Gitu tina rupa oge apaan aya ilung bapana alus anakna alus. Aya ilung bapana teh gote anakna alus. Aya ilung bapana goreng patut sarua we anakna goreng dodonges deui aya. Iya. Dah lumawi tiangan ilmu margi aya kateranganana
hadis Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli syai ala kulli muslimin wal muslimat minal bahdi ilal lahad. Kewajiban nyar ilmu teh timimiti lesot tina aisan yang jadi indung nepi ka liang kubur. Wajib dengan ilmu teh. Ya, ari ilmu teh kanyaho, ari kanyaho teh ilmu keneh. Ya. Yo ayeuna mah urang neangan ilmu sabab luang teh dipapada urang. Ya, luang teh dipapada urang lain tidak bincurang. Ya. Jangan ilmu kadi. Ya, ayeuna mah urang taruang buah-buahan sareng sayur-sayuran. Menu timang cepot supaya sirup mulu serahayu berkah selamat. Naon cenah Mang Cepot dahar buah-buahan jeung sayur-sayuran ieu resepna. Ya, resepna ieu. Tuang markisa mari kita sabar. Oh singkatan Mang Cepot. Ya, tuang markisa mari kita sabar. Tuang stroberi teh selalu introspeksi diri, belajar rendah hati. Tuang salak, salak teh selalu baik dalam bertindak. Ya. Ayeuna jeruk teh jangan berbuat buruk. Ya. Ayeuna pisang teh pantang iri, sombong dan angkuh. Ayeuna anggur teh anda gemar bersyukur. Ayeuna melon teh menolong orang lain. Terus tomat teh tobat sebelum kiamat. Ayeuna talas teh tak ada kata malas. Mentimun menuntut ilmu tidak banyak melabur. Ya itu selamat menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran kebaikan dari Mang Cepot. Ya mudah-mudahan yang guna secara manfaatnya. Ya singkat dampi ya di Mang Cepot mudah-mudahan sing diresapi dina cepil. Ulah dina ceuli, dina cepil, cep dina watak, nyempil dina hate, nya diragapkeun. Ya, bisa gitu disimkuringnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.